Tos sebulan pamajikan terbalik-balik. Tulus si mah jadi duda teh euy ngamaturan Cinace. Komunitas gitu mah. Duda Araban. Hayang beberes pamajikan teh. Di telepon tadi angkat, di WA tadi balas. Lalu ya sebeak deh. Tulus jadi duda tuh ya mak. Aing mah sing utang rawoy pemajikan gerek jadinya. Aduh kumahaneun teh ieu ning sakieu deui. Ka bari mandi. Lalu jika tukang kredit lalu kebeneran panci aing bolong yang anyukan deui lah. Lalu mang sok kredit keren Mun, wah bari anak naon? hah Bari anak naon? bisa pesen panci teh Bisa, kayak ku abi dipesankeun, dituliskeun. kok abi pesen ka amang nih amang pesen ka sadeui Aya di babaturan pan urang nyokot dieu ti batur. tuh panci ukuran 12 mang euy nu urang dibabetkeun ku pamajikan bolong ieu naon amang diusir apa ieu naon mah anu Eta bantal mah ieu pesanan batur hungkul tah urang dinya tah. oh pesenan Bisa arek nyokot deui tuh anduk. iya kan aya kene awet anduk mah Anduk geus kieu dipapake. keun bae penting mah bisa garing we cai lain pesen kira datangnya kira-kira Paling telat 3 poe. kilo poe ukuran 12 nya Gede-gede tuh. Kurang 12. keun bae 12 teh nu leutik mang mun 12 kolor amang gede Panci hungkul, panci we hungkul namahan deui tuh. hah Jeung naon ke katel. Pak loba kene katel mah Panci Uus didinya ngaranna mang uus. heeh nah ini teh harian apa mingguan mang Harian sapoe 2.000. sampai 2000 Parlol, Bu. 5000 aja urang mah Nya tenan naon sih? nyamangnya Siap. pokoknya mah ka dieu deui we engke mah Isukan aya mah. aya tapi teu bisa ditebak sih mang urang-urangna sibuk Gampang atuh kitu mah lah. sibuk nangan tipueun juga emangnya Siap. Ayo nya. ari amang keluar sekolah nih leutik keneh geus daekan Ti TK kene abdi mah geus kieu kan. Allahu Akbar paingan atuh juk didoakeun ku akang cing pajeng jeung amang-amangna Amin. Ayo nya. yuk Lah mana yang masih nace tanya Mang telepon heula cik si nace. Boga nu si nace na ge. Oh aya si nace. Halo. Oh, sekarang helm naca dibuka. Aduh. Serius gitu lah. Kieu can balik.
Emok ngelepon ya. Halo. Halo bang. Itu di mana Mang Aceh? Jadi di Rangon. Wah, si mau hari wae. Di imah. Orang ini kayak mah. Sok ke dia we ke da sok rame jelema di hareup tanyakeun we. Tungguan. Aduh, dia orang nepi kayak mana? Tungguan. Sekariung ya. Sok ka dieu. Berhenti. Jauh kan? Lah. Seperti les mau motor lagi. Punten Pak, bantu maros. Bumina Aceh paling mana? Paling dia pisan tak iya Bumina. Oh, mohon paling dia. Turun ya, Pak. Punten. Kamarahan itu. Punten. Si abang teh emang ya. Mangga. Oh, hebat. Damang Pak Aceh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha Pak Aceh ditulis teh. Nya tulus atuh nginjem duit mamanya teu tulus. Aduh, kebarugan duit barudak teh. Ini ada kieu anggotana. Kamarana. Mau diteleponan heula kumaha tuh? Telepon heula enak lah, baik. Oh, siap. Cocok telepon anak tuh. Telepon heula si Duki ya. Duh, kumaha bang emang teh? Heueuh nya kumaha? Deket jeung si Aceh na. Eueuh kabar berita deui. Naon teh? Tuh, kebeneran si Nace nelpon. Heeh, bener milik teh. Halo, Duk. Woi, Di mana euy? di masih Akang. Oh, ke ngariung. Si Akang aya cerita ka dia atuh ieu aya si Batak ka dieu duit teh ya. Oh, heuh atuh. Siap. Heuh, tungguan ya. Visi teh cair. Heuh nya da atuh aya pencairan mah tuh. Terus sok ka dieu, di urang di imah. Oh, di mah heuh siap. Geus Bang, geus telepon ku aing. Cin apaan? Aya pegawai Bang Emok aja. Aing masih ada gempur ya. Make gempur, rek narima duit gempur aneh. Sieun aing teh. Sieun teu. Lain teh enak. Ayo teh, ya. Bang pindah Bang ah, karunya teh kamera poekeun. Ayo buru atuh. Lupa. Biasa Bang, yuk Bang. Ya, elong samak ya. Aduh, kita helm laan atuh. Hah? Helm laan. Seberat tuh sirah. Pagel aja. Pagel cek. Oh, ada dudut. Pagel aja. Berat lagi. Balik sih. Kalau air. Aduh, minibus songot. Kumaha itu tuh? Senangatan kalau temuan kering dinya. Gila, cai saya aja. Yang ngopi deh. Yang cai yang minum. Udah heula, minum dahar. Minum. Ieu, yang opian ya. Ya emping ya. Pahit. Tah. Sedkes mental yang tai. Lupuk. Ca apa yang cek doh?
Penting itu tuh. Gimana wae tadi? Jalan mana orang ke dia teh? Dari mana tadi? Jauh kali itu. Gunung. Gunung baru tuh jalan matanya. Orang loba duit, nginjemkeun buat tur mah. Tuh bagi yang cuma kayak. Ada pencairan humpul itu Kang. Cek. Nah, Cek. Assalamualaikum. Hayu buru asup Bang Emok. Tuh. Bagus kan sekarang. Sok diuk. Si Us sama Duk teh. Yuing we teleponan ku gitu diangkat-angkat jelema teh. Susul kayak mana? Karunya kergalau apa sorangan meureun caritana. Kalkeun bae orang wewe ku awewe ieu mah. Kumaha teh? Kumaha Bang? Tuh ditanya. Maha Bang. Tulus ya tulus. Ini tulus meureun. Tulus teh. Tulus. Berbutuh Bang. Pertiluan kieu. Opatan. Opatan? Hiji 2 3. Hiji deui. Urang dia eueuh. Bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Mana? Memang ulurna. Heula ieu mah ngobrol heula nya. Ngobrol heula. Disangka apa naon kumaha Bang? Abang. Lihat, kuliling kan kebun kali itu kali ya. Bilang mana nih penting kudu geus balik urang teh. Ke kantor. Bilang mana nih? Iya ya. Ari ngaranna Bang nginyeman kieu kuduna teh minimal 10 urang. Teh. Dia mulai opatan. Wah, modal. Bisa opatan. Usahakeun atuh Bang opatan lagi. Bisa tuh abang diusahakeun. Kan potongan gede. 10 orang masa eutik potonganana. Dina 10 jadi opatan gede potonganana. Nah, abang ke kantor pusing, liur. Pikiran potongan terus. Kumaha? Aduh, yang ngusap. Yang liur. Sahar. Isyaratana naon Bang? Salah kali hiji kudu aya KTP. Terus KTP na saurang 10 lembar. Bisa kurang. Mamang gini pikiran coba terus kurang. Kena. Naon? Di mana yang kinya mobil? Ayo apa? Bikin KTP mana? orang anu di Gitu apa nginjem duit pakai KTP mana? Nah ini KTP 10 lembar ewang. Kedua foto 4 kali genep. Bisa lumayan mana? Diuploadkan kena FB ku abang. Lemari jadi era mana? Lumayan. Nah eta 2 weh unggul heula nya. Kakak mah kudu. Adi we ku Adi. Ya, dua foto jeung KTP nya, KTP 10 lembar, KDC. Mana jadi ketua kelompok, Cek? Jadi penanggung jawab. KDC nya. Iya lu, abang kade potongan, jadi 10 orang kuduna, jadi opatan. Potongan kudu dibadamikeun. Ya, bagusan Bang. Engke tak badamikeun. Jadi ketua ke aya beda potonganana nya. Ulah sirik, Gede rumah letik. diletik. Amun nginyomna 30 juta dipotong 28 juta. Goblok aing ngokan. Enggak pasti ada barang mewah aja. Kabagian 1 juta mah lumayan. Potongna eta. Wah bohong abang heure. Jadi amun nginyom 1 juta dipotong saeutik. 100.000 dina 1 juta. Jadi amun menang 1 juta dari mana 800. 100.000 teh eta teh keur tabungan. Jeung asuransi. Jeung administrasi. Bea. Kita 100.000 urang kita bagian bagi.
Abang iya serupa. Store itu ya, store seminggu sekali, sebulan sekali atau Anu geus mah eta teh saminggu sakali. Jadi poena poe Jumaah. Hari Jumaah mau hujan. Hujan kumaha? Hujan bae hujan pere jadi ke Sabtu. Sabtu bayar. Enggak hujan kumaha? Hah? Enggak hujan. Hujan balik abang ka Batak. Medan. Balik ke hujan uang poe. Malodor. Nya ada eta. Jadi unggal Jumaah jam 2 anak kaliung di masaha ieu kelompok harus di mana cek di mana ketua kelompok potongan leutik mana ke kurang membantu 100.000 mana 200.000 Ayo coknya. si Aceh geus lila ya yang duitna Koordinator. koordinator si Aceh si ieu jadi makelar naon disebut teh Bang naon di dieu mah Bang Usuk Bang naon? Bang Emok nah urang masalah sahiji pencetus Bang Emok lalaki oh Bang Emok lalaki bukan si Aceh unggul si Aceh masih gawe udah si Aceh oh si Aceh udah duit udah ya kita seminggu sekali jangka waktuna 3 tahun angkleng 3 tahun jika setor motor ya. Jadi mau 1 juta 3 tahunan seminggu 1.000 kira betul bisa setor 1.000 sepoe ya 1.000 sepoe setorna unggal Jumaah ada pokoknya anda ya tuh seperti orang kayak pencairan di bejaan ku orang ya siapkan pesanan tadi kayak orang ditelepon di kemana mau siap orang kan ada langsung cair? Hah? Langsung cair? sugan eta oge cair asal persyaratan tadi teh bisa 10 lembar jeung foto 4 kali genap kade 4 kali genap ya ulah kade 5 kali genap 4 kali genap berwarna foto nu halus jadi yang kamu abang di upload ke kana Ebi halus jelas mana itu mayar ke abang Ebi Baringan gaya tuh. bisa gaya pokoknya nama eta foto kerjaminan supaya mana itu mayar ku abang di upload kana Ebi gitu di era mana itu katanya Jadi buronan DPO si abang iya kurang mana Hanya seorang. si iya nanya gitu si gawau urang si gak kapolcek umur urang di Medan dengan sarua si iya mah si gak dudukna TV hah? TV naon nanya putih si wow si gawarau gitu sesuai deh Sudah lah gitu. ya abang balik pokoknya mah tanggung jawabnya kasih Aceh nya saya balik dulu lah abang ya penting ya nuhun kang sing lancar we nya temuan tukang usep wae kang batal urang guguludug itu maot urang kerajaan maot guludug nyungsem usepan ngai ada kan mau duit nyanyinya dipakai ngusep temenan ya siap si hese mana tuh ya upload nanti kalau epic oh ya Nuhun. balik ke lah ngari dia cek ya ayo atur kena tuh Nyadu sorangan. Cek, gue. masalah boy Anu bieu ai. Secara katakan gitu ai. Anu gelo. Benar gitu ya teh. Ya kita yakin Kang, baiklah. Orang cabut we letahna teh bener mah. Pokoknya tuh Kang ai gitu mah. Urang mun ayeuna mah nangtung ka maneh sagala rupana oge. Waduh. Ayo Kang lah, balik ya. Balik bae teh. Balik sebutin kan. Udah dari subuhannya dia Bawa sorangan. aing. Ayo
Cah, orang balik cah. juga tuh. Karya balik banyak.